anu terakhir teh dina versi. Ya, anu terakhir teh dina versi naon? Dina versi aya tambahan ieu. Tah semet dieu geus rengse mu'robat tungtung nahopad mugi jadi obat dina hirup ge osok ropa heula nasab biasa ning batur ti heula wahfid janahak liman tabi'aka hirup tawadu tebih kacilaka. Panutup. Ya, jadi aya naon tah aya 3 bet. Sakali deui. Tah samet dieu geus rengse mu'robat tungtung nakhofad mugi jadi obat dina hirup ge osok ropa heula nasab biasa ning batur ti heula wahfid janahak liman tabi'aka hirup tawadu tebih kacilaka. Ya, janten isim tengaran nya ropa heula sok gumede geus gumede teh atanapi sombong atanapi takabur atanapi sifat jalma anu sombong henteu takabur henteu tapi sok aya al ujbu bin nafsi tapi tara dinaonkeun tara diungkapkeun teu sawios sakira-kira teu diungkapkeun mah teu matak dosa tapi sok aya dina manah teh acuk pangsaena asa kantong pangsaena, asa mukena pangsaena, asa kudung pangsaena, asa sapatu pangsaena, eta biasana dina mimiti urang hirup. Nya, tahun baru, pelajaran baru, nya, tahun ajaran baru. Sok aya wae teh ropa kitu teh. Nya, jalmi ngambah ibadah, anu tara salat sunat, tuluy salat sunat, sok aya kereteg ih, nya nu sanes mah teu aya pantaran anu salat sunat kawas abdi. Sok aya teh. Tapi ala kadar rasa. Aya pek nasab. Nya aya nasab mah biasa. Naon biasa teh? Geuning nu sanes mah langkung teh abdi. Ah nasab weh anasbu ngagelar. Nya biasa. Patah terbuka. Oh nya geuning nu sanes mah langkung teh abdi. Nya ge teu salat duha geuning nu sanes mah tahajudna. Oh misalkan kitu. Sok sanaos urang kedah gaduh naon? Kedah gaduh tekad. Apal urang kana ilmu aya sunat qobliyah ba'diyah, aya tahajud jeung duha, upami teu acan di hanca ku urang, sing gaduh tekad isuk jaga ding geto tahun hareup atanapi 2 tahun ka hareup, urang bakal ngambah. Sabab ilmu kudu diamalkeun minimal sakali. Nya. Tong nepi ka kolot teh ukur apal we ukur nyaho aya duha jeung tahajud teh. Aya dilaksanakeun henteu entong. Disebutna nu kitu mulazamatus syariah sok syariat anu aya mulajamahan nya urang ngadangu aya qobliyah urang ngadangu aya ba'diyah tong ngungkul ngadangu laksanakeun sok sanaos sakali sae upami dawam jadi engke matak saur abdi tadi sok ngadamel jadwal hirup 41 poean nya terus teh nu di iyah dan tidak dilaksanakeun iyah dan tidak nya tahajud intidar subuh, tadarus subuh, ay parduna magas pugu. Ya, terus teh misalkan sekolah intidar naon duhur. Ya, duhur berjamaah, tadarus duhur. Qailulah misalkan aya tah sok cakraan. Nu dilaksanakeun cakraan anu henteu tapi jujur. Ya. Entong henteu cenah tapi hoyong di checklist entong. Jadi urang teu kanaon teu karekam. Aya hopad ta dina ismu mah dina ngaran urang aya hopdu. Naon hopdu teh? Tumurun. Hopdu teh tawado. Hopdu teh tina umaing jadi usia. Nya sugan usia. Uaing usia. Henteu. Nya. Aya naon? Aya kecapan wahfid janahak liman ittaba'aka minal mukminin pan aya liman ittaba'ak. Ta eta teh jadi kieu hobdu mah. Nya. Terus teh dina hobdu mah janten kieu oh mangga ta eta. Dina ngaran urang naon dina
urang nanggung ngaran dina hartos ngaran urang nu tadina urang teh dina sebut ngaran urang teh urang teh nu tadina ropa tuluy nasab tungtungan ku khafad. Nyelap tadi tuh di satu acana fiil babul afal tah pagawean mah langsung. Yeuh ari pagawean mah aya ropa aya nasab aya jajmu. Ropa heula asa aing, nasab geuning batur biasa, geus kitu jajmu. Naon jajmu? Istiqomah. Ya, upami pagawean mah istiqomah, upami dina urang nyanding ngaran mah tawadu. Ya. Lain ngaran mah bisa wae pahri ayeuna nya isuk pageto robah jadi Junaid. Ya. Terus aya anu tetebihun deh ngaran teh nya. Terus sakinten upami tina Ridwan jadi Iwan misalkan sakinten. Ieu mah kadang-kadang lanihan tetebih. Dina ismu da teh aya jajmu dina ismu mah. Nya nu aya teh wahfid janahak. Gitu. Nya terus